Jadi pokokna mah bacaan surat kudu dina sabada bacaan Fatihah. Wa takbiratu sunat hayat keneh maca pirang-pirang takbir intikal ingdal khofdi dina nalika turun liruku'i pikeun ruku wa raf'i jeung pikeun cengkat ae raf'i sulbi tegasna nyengkatkeun tulang tonggong mina ruku'i tina ruku wa qaulu sami Allahu liman hamidah jeung maca lafad sami Allahu liman hamidah. Sami'a munga ngadangu sa Allah Gusti Allah liman kajalma hamidah nu muji manhu ka Allah. Hina yarfa'u dina nalika nyengkatkeun ieu musolli ra'sahu kana sirahna musolli minar ruku'i tina ruku. Tina sawarehna sunnah hayat teh nyaeta maca takbir intikal jeung maca sami Allahu liman hamidah. Takbir intikal dina nalika rek turun kana ruku maca sami Allahu liman hamidah nalika cengkat tina ruku. Tinggal sarahna jajaran kaopat di hanap. Wa qauluhu wa takbiratu wa yusanu jeung disunatkeun naon madduha manjangkeun itu takbirat hatta yasila sehingga yen tepi jalma ila rukni nepi kana rukun al muntaqali anu dipindahanana naon ilaihi al wa in ata jeung lamun ngadatangkeun jalma bijal satil istirahati kana diuk istirahat li alla yahlu supaya yen ulah kosong naon juj bagian min sholati tina sholatna jalma ani dikri tina dikir palawalam yamuddu maka lamun teu manjangkeun jalma atakbirata kana takbir waqta julusihi dina waktu diukna jalma lil istirahati pikeun istirahat lam ya'ti taulah ngadatangkeun jalma bitakbiratin kana takbir saniatin nu kadua bal yastagilu balik takatungkul si jalma bidikrin ku dikir akhara anu sejen. Jadi sanajan urangna diuk istirahat heula sapertikeun geus naon teh tina rakaat kahiji geuningannya rek nangtung diuk istirahat heula tetep we bacaan takbirna panjangkeun Allah panjangkeun we anggar barna teh nepikeun ka mana nangtung gitu. Wala yakumu jeung ulah nangtung jalma sakitan bari anu repeh li anna sholata karna saestuna salat la yutlab eta teu disuprih naon asukutu repeh piha dina itu salat hakikatan dina sanyata dina hakikatna. Wa hadza jeung ari ieu yusannu madduha fi takbiril intiqali eta tetepna takbir pirang-pirang pindah takbir intiqal. Wa amma takbiru taharumi anapun ari takbiratul ihram fa innahu maka saestuna ya takbiratul ihram yundabu eta disunatkeun naon al-isra'u ngagancangkeun bihi kana itu takbiratul taharum li alla tajula supaya ulah leungit naon an-niatun niat wa yajharu jeung narikeun jalma bitakbirati kana pirang-pirang takbir ingkana lamun bukti jalma imaman eta imam liyasma'a supaya ngadenge hu kaitu imam saal makmum aw muballigon atawa muballig anu nganepikeun di urang mah sok disebutna teh Bilal di urang mah. Jadi pemana imam teh sami Allahu liman hamidah tukangeunna sok aya Bilal sami Allahu liman hamidah Bilal muballig ngaranna. Ini tija lamun dipika butuh naon ilaihi itu muballig bi an lam yablug kusakira-kira tenepi naon sautul imami sorana imam jami'al ma'mumina ka sakabeh pirang-pirang makmum. Tuluy dina nalika cengkat tina ruku
eta macana sami Allahu liman hamidah. Musannif makana lapad rob isulbi ieu teh mere beja bahwa di hukuman sunat maca Allahu Akbar dina cengkat salianti ruku gitu. Jadi ngan ukur dina ruku hungkul, dina cengkat dina ruku hungkul sami Allahu liman hamidah mah. Tah cengkat dina salian ruku mah tetep we naon? Maca takbir intiqal. Walau qala jeung lamun maca musolli kana lapad man hamidallaha sami'a lahu kapa tah cukup itu qala. Wa makna sami Allahu liman hamidah jeung ari maknana lafaz sami Allahu liman hamidah taqabbala eta muga nampi salo Gusti Allah minhu ti musolli hamdahu kana muji na itu musolli wajaja jeung muga ngabales hu ka musolli muga ngabales Allahu ka musolli alaihi netepan kana itu qala hamidahu. Wa qaulul musolli jeung bacaan jalma anu salat lapad Rabbana lakal hamdu. Rabbana he pangeran abdi sadaya laka eta tetep kagungan Gusti alhamdulillah sadaya puji. Idan tasoba di mana-mana anceg ieu musolli ko iman bari anu nangtung. Malah dina lapad cengkat dina ruku teh cukup ku lapad man hamidallahu wungkul. Jadi cukup ku lapad man hamidallah sami Allah cukup sakitu oge. Teu kudu sami Allahu liman hamidah. Tingali sarahna dina qauluhu hina yarfa'u tengah-tengah dorfun lil qauli al madhkuri wa sababu dalika jeung ari sababna itu sami Allahu liman hamidah anna Abu Bakrin eta saestuna Abu Bakar ta'akhara eta pandeuri ieu Abu Bakar yauman dina hiji poe pajaa tuluy dongkap Abu Bakar li sholati pikeun salat pawajada tuluy mendakan Abu Bakar an-nabiyya ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam raki'an bari anu ruku. Faqala maka ngucap Abu Bakar kana lapad alhamdulillah. Panajala tuluy turun saha Jibril wa qala jeung ngadawuh Jibril sami Allahu liman hamidah. Sami'a munga ngadangu sala Gusti Allah liman kajalma hamida anu muji man ka Allah. Wa amara sareng marentah Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ayaj'ala kana yen ngajadikeun teu enakeun kitu mah. Wa amara jeung marentahkeun Allah an-nabiyya ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ayaj'ala kana yen ngajadikeun Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ha kana itu sami Allah liman hamidah ing darab'i dina nalika cengkat minar ruku'i tina ruku. Wa tasbihu jeung maca tasbih pi ruku'i dina ruku. Wa adnal kamali jeung ari panghandapna kasampurnaan panghandapna atau pangsaeutikna pi tasbih dina maca tasbih subhana rabbiyal azimi eta lapad subhana rabbiyal azimi salasan kalawan 3 kali. Wa tasbihu jeung maca tasbih pi sujudi dina sujud wa adnal kamali jeung ari pangsaeutikna kasampurnaan pihi dina itu sujud subhana rabbiyal a'la eta lapad subhana rabbiyal a'la salasan kalawan 3 kali. Subhana rabbi maha suci pangeran abdi al-a'la anu maha luhur salasan kalawan 3 kali. Wal akmalu jeung ari pangsampurnana pi tasbihi ruku'i dina maca tasbih ke ruku wasujudi jeung sujud masyhurun eta dimasyhurkeun eta anu dimasyhurkeun.
Tuluy deui sunat hayat teh nyaeta maca tasbih dina ruku. Panghandapna kasampurnaan maca tasbih nyaeta 3 kali maca subhana rabbiyal azim. Dina sujud sami 3 kali baca tasbihna subhana rabbiyal a'la. Ai utamana sabaraha? Utama nama 11 lamun keur imam. Kitu soteh keur imam 11 lamun makmumna makmum ka inhisor ka ihsor. Maksudna ka ihsor teh si makmumna biasa berjamaah jamaah tetap bari ridoeun gitu. Jadi kasarna malah ajak heula badami eta si makmum teh gitu. Tah lamun si makmumna ridoeun imam maca 11 teu nanaon. Tinggal sarahna jaran kaopat teh handap qauluhu wa tasbihu wa yukrahu jeung dimakruhkeun naon tarkuhu tinggalna itu tasbih hatta qalu sehingga ngadawuh ulama man ari saha jalma dawama eta anu ngangerkeun man ala tarki tasbihi kana tinggal maca tasbih pir ruku'i dina ruku wa sujudi jeung dina sujud sakotot tahragrag gugur naon syahadatuhu syahadatna man. Tinggal maca tasbih jeung tasbih dina ruku jeung sujud dikhawatirkeun maot bari teu mawa kaislaman. Kama zakarahu saha Ibnu Qasim fi babis syahadah. Wa yusanu jeung disunatkeun lil munfaridi pikeun jalma anu salat sorangan wa imamin jeung imam wa imami kaumin jeung imamna kaum mahsurina anu karingkes kabeh rodina tur anu ridho kabeh bit tatwili kalawan manjangkeun. Naon bit tatwili manjangkeun ruku jeung sujud ziyadatan bari nambahan kana lapad Allahumma laka raka'tu wa bika amantu walaka aslamtu Wasa'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa udmi wa asa wa sa'ri wa basari. Allahumma ya Allah laka ka Gusti raka'tu ruku abdi wa bika sareng ka Gusti amantu iman abdi. Walaka jeung ka Gusti aslamtu pasrah abdi khosa'a husuk. Laka ka Gusti naon sam'i pangdenge abdi. Wa basari jeung paningali abdi wa muhi jeung sumsum abdi wa admi jeung tulang abdi wa asobi jeung urat-urat abdi wa syari jeung buk abdi wa basyari jeung kulit abdi wa ma jeung ari perkara istaqalat anu narima mencil bihi kalawan ma naon qadami dampal suku abdi lillahi eta tetep kagungan Allah Rabbil alamin anu mangeranan sadaya alam. Wa nuqtatu jeung ari paedahna fi taqdimil jar wal majrur fi qaulihi laka raka'tu duna hosa'a laka sam'i annahu saestuna kalakuan lamakanat eta samang-samang sabukti naon al ibadatu ibadah minal musyrikin ti jalma-jalma musyrik kabeh li ghairillahi eta tetep pikeun salian Allah bi jami'i dawatihim kalawan sakabeh pirang-pirang datna itu musyrikin kudima diheulakeun naon al-jar wal majrur wa fil awwali liraddi alaihim liraddi karena nolak alaihim ka musyrikin walam malam tahsul jeung samang-samang sate hasil naon al ibadatu ibadah minhum ti musyrikin bil husui kalawan husu bisam'i kupang denge wa nahwi jeung lian sam'i lam yuhtaj tah teu dipikabutuh naon takdimun ngaheulakeun bal bakia balik tetep
ala asli takhiril ma'mul netepan kana asal ngahirkeun ma'mul. Wal husu jeung ari husu hudurul qalbi eta ngahadirkeun hate. Wa sukunul jawarihi jeung nenangkeun pirang-pirang anggota. Jadi husu teh ngahadirkeun hate. Hate usahakeun eling ka Allah, sadar bahwa keur salat jeung tenangna anggota badan, matak gerakanana ulah rurusuhan. Terus kahanap dalapan jajar kahanap qauluhu salasan hala kauni dalika dina tingkah buktina itu tasbih salasan eta tilu wasalasu jeung ari tilu sunatun eta sunat til imami pikeun imam wal makmumi jeung makmum wal munfaridi jeung jalma nu salat sorangan. Wa tusanu jeung disunatkeun naon ajiyadatu nambahan ala salasi kana tilu lil munfaridi pikeun jalma nu salat sorangan wa imamin jeung imam wa imami qaumin jeung imamna kaum mahsurina anu diringkes kabeh. Rodina tur anu ridho kabeh bitatwili kana dipanjangkeun ila ihda asyrata nepi ka 11. Wala yajidu jeung ulah nambahan saha ahadun salah saurang hiji jalma ala dalika kana itu ihda asyrata. Terus kahanap qauluhu subhana rabbiyal a'la. Nu hanapna kahanapeun qaulu subhana rabbiyal a'la. Aya wal hikmatu jeung ari hikmahna pihtisosil adimi dina nangtukeun lapad al adim biruku'i dina ruku wal a'la jeung nangtukeun lapad a'la bisujudna sujud. Inna sujuda eta saestuna sujud afdalu eta leuwih utama minar ruku'i tibatan ruku. Wal a'la jeung ari lapad a'la ablagu eta leuwih bilagoh minal adimi tibatan lapad adim. Baju ila maka dijadikeun naon al a'la lapad a'la lil a'la pikeun anu leuwih luhur. Wa ghairul a'la jeung ari anu henteu luhur li ghairil a'la eta tetep pikeun anu henteu luhur. Wa wad'ul yadaini jeung neundeun leungeun dua alal fakhdi dina luhureun dua pingping fil julusi dina nalika diuk litasyahudil awali pikeun tasyahud awal wal akhiri jeung tasyahud akhir. Ia besutu bari meberkeun musolli al yada kana leungeun al yusra anu kenca behaisu tasamat kalawan sakira-kira malebahan naon ruusuha pirang-pirang tungtungna itu yad ar-rukbata kana tuur. Wa yukbidu jeung ngepeulkeun musolli al yada kana leungeun al yumna anu katuhu ay asabi'aha tegasna kana pirang-pirang ramona itu yadal yumna ilal masbihata kajaba kana ramo curug minal yumna bari tetep tina nu katuhu palayak bidu maka ulah ngepeulkeun musolli ha kana itu masbahah kana curug. Fa innahu maka saestuna musolli yusiru eta gawe ngisarahan itu musolli biha ku itu masbihah ropian bari ngacungkeun laha kana itu masbihah hala kauni dina tingkah buktina musolli mutasyahidan eta anu maca tasyahud. Wa zalika jeung ari tu rafi'an ingda qaulihi eta tetep dina nalika maca na musolli kana lapad illallahu wala yuharriku jeung ulah ngagerakeun atau ulah musik-musik musolli ha kana itu masbihah
Pain haroka maka lamun ngusik-ngusik musolli ha kana itu masbihah kuriha tah dimakruhkeun itu haroka. Wala tabtulu jeung teu batal naon salatu salatna musolli fil asohi mungguh kawal asoh. Kaasupkeun kana sunat hayat keneh nyaeta neuneun dua dampaleungeun dina luhureun dua pingping dina nalika tahiyat awal atawa tahiyat akhir jeung diuk antara dua sujud. Jadi dina diuk antara dua sujud dina tasawuf awal jeung tasawuf akhir sunat hayat neuneun dua dampaleungeun dina luhur pingping. Ngan dina tahiyat mah kudu ngabeberkeun dampaleungeun kenca sakira-kira lempeng tungtung ramo leungeun kenca kana tuur. Ari leungeun katuhu dikepeulkeun kecuali curug. Tah eta curug mah ulah dikepeulkeun. Naon sababna? Sabab rek dipake isaroh. Jadi si curug mah kudu diacungkeun pas maca la ilaha tah palabah illallah kakarek curug diacungkeun. Jadi dina asyhadu alla ilaha illallah. Jeung ulah diobah-obah, ulah diusak-usak, ulah diusak-usik sigawa minhum. Sabab lamun diusak-usik hukumna makruh. Kumaha salatna batal teu? Henteu, salatna mah teu batal ngan pedah makruh. Sarahna jajaran ka genep ti hanap. Qauluhu ilal masbihah bikasril ba'i kalawan kasroh ba'na masbihah wahia jeung ari tu masbihah allati eta perkara bainal ibhami anu tetep allati antara jempol wal wusta jeung jari tengah sumiat dingaranan itu masbihah bidalika ku itu masbihah li annaha karena saestuna masbihah yusaru eta diisarahan naon biha itu masbihah ingda tasbih dina nalika maca tasbih. Watu sama jeung dingaranan itu masbihah as-sababata kana sababah. Aidon daili annaha karna saestuna itu masbihah yusaru eta diisarahan biha naon biha itu masbihah ingda sabi dina nalika nyarekan. Bentik curug balas nunyuk geuningan. Tak nyarekan teh acung-acunganna teh kunaon? Ku curug eta teh. Wal iftirasu jeung diuk iftiras. Fi jami'il jalsati dina sakabeh pirang-pirang tingkah diuk. Al waqi'ati anu tumiba fi sholati dina salat. Kajulusil istirahati seperti diuk istirahat wal julusi jeung diuk bainas sajdataini di antara sujud dua wa julusi tasahudi jeung diuk tasahud al awali anu kahiji wal iftirasu jeung ari ngaran iftiras aya jelis eta yan diuk sahasah sujalma alaka bil yusra netepan kana mumuncangan suku kenca mumuncangan suku anu kenca jailan bari ngajadikeun duhuroha kana tonggongna itu yusra lil ardi kana bumi wayan siba jeung nangtungkeun ngancegeun nangtungkeun si musolli qadamahu kana keneungna musolli al yumna anu katuhu wa yadau jeung neundeun musolli bil ardi kana tanah kana bumi atropa asabiha kana pirang-pirang tungtung pirang-pirang ramona itu yumna li jihatil kiblati ka jihad kiblat. Sawareh sunat hayat teh nyaeta diuk iftiros dina sakabeh diuk anu aya dina salat.
seperti diuk antara dua sujud eta sunah hayat teh diuk iftiros. Ari iftiros teh ngadiukanana hiji jalma kana keneung dampal suku kenca, tonggong suku kenca dikahanapkeun jeung nangtungkeun suku anu katuhu, anu ramo-ramona suku anu katuhu ditilepkeun sing madep ka belah kiblat. Kali deui iftiros teh urang atawa hiji jalma ngadiukanana hiji jalma kana keneung dampal suku kenca jeung tonggong suku kenca. Tah tonggong suku kencana dikamanakeun? Dikahanapkeun. Ari suku nu katuhu eta mah tangtungkeun. Jadi nangtungkeun suku anu katuhu. Anu ramo-ramona suku anu katuhu dinaonkeun? Ditilepkeun sing madep ka kiblat. Tingali qauluhu wal iftiros. Wal hikmatu jeung ari hikmahna pihi dina itu iftiros annal harakata eta saestuna usik anhu tina itu iftiros akhafu eta leuwih hampang. Wa tawarruku jeung diuk tawarruk fil jalsati dina diuk al akhirati anu akhir min jalsati sholati tina pirang-pirang diuk dina salat. Wahia sareng ari itu jalsah julus jeung ari itu tawaruk namanya. Julus tasahudi eta diuk dina tasahud al akhiri anu akhir. Wa tawaruku jeung ari ngaran tawaruk mislul iftirasi eta saperti diuk iftiros. Illa annal musolliya kajaba saestuna jalma nu salat yukhriju eta ngaluarkeun musolli yasarohu kana suku kencana musolli ala hayatiha bari netepan kana tingkahna itu yasar fil iftirosi dina diuk iftiros min jihati yaminihi tina jihad belah katuhuna musolli wa yulsiku jeung ngarapetkeun atawa ngantelkeun musolli warokahu kana biritna musolli, birit teh bujur, bil ardi kana bumi. Amal masbuku anapun ari makmum masbuk wasahi jeung jalma nu poho payap tirosani tah eta diuk iftiros duanana wala yatawarrukani jeung ulah diuk tawaruk duanana teh masbuk jeung sahih. Wa taslimatu jeung aweh salam asaniatu anu kadua. Amal ula anapun ari aweh salam anu kahiji pasabako ta eta geus ti heula naon annaha saestuna itu ula min arkani sholati eta tetep tina sawareh pirang-pirang rukun salat. Tina sawareh sunat hayat teh nyaeta diuk tawaruk. Diuk tawaruk mah ieu tangtu khusus dina tasahud akhir. Diuk tawaruk teh nyaeta kieu suku kenca asupkeun kana suku katuhu nepi ka kaluar ulah didiukan eta suku kenca. Kali deui ngaran tawaruk teh suku kenca asupkeun kana suku katuhu nepi ka kaluar ulah didiukan eta suku kencana sedengkeun birit atawa bujur antel kana lantai. Kumaha keur jalma anu makmum masbuk mah atawa jalma anu poho eta mah diukna diuk iftiros we gitu, ulah diuk tawaruk. Wa taslimatu saniyah terakhir sunat hayat teh nyaeta maca salam anu kadua. Ta sunat hayat kumari hukumna maca salam nu kahiji
maca salam nu kahiji mah eta mah rukun, eta mah wajib. Tinggal aya tatimatun 5 jajar 3 luhureun paslun. Yundabu disunatkeun naon aya ta'awada yen menta pangraksa musolli ba'da tasyahudihi dina sabada tasyahudna musolli al akhiri anu akhir minal azabi tina siksa wal fitani jeung pirang-pirang fitnah lihobarin karna aya hadis ida tasyahada di mana-mana tasyahud sahadukum salah saurang ngaranjeun kabeh palyasta'id tah kudu menta pangraksa ahad bilai ka Gusti Allah min arba'in tina 4 perkara. Payaqulu maka ngucap musolli kana lapad Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabinar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Wa yusanu jeung disunatkeun naon adua ngadua bi ghairi dalika kalawan lian itu Allahumma inni a'udzubika. Allahumma gfirli seperti lapad Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'langtu antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Wa yusanu jeung disunatkeun naon aya jelisa yang diuk musolli ba'da sholati dina sabada salat liya tia karna yen ngadatangkeun ieu musolli bidzikri kana dzikir wa doa jeung doa al waridaini anu kawarid duanana ba'da sholati dina sabada salat li anna tarkadalika karna saestuna tinggalna itu ityan tina ieu masdar tina yati ngadatangkeun dzikir jeung doa jabwatun eta bedegong bainal abdi antarana hamba wa rabbihi jeung pangeranna abdu wali anna doa jeung karna saestuna doa mustajabun eta anu diijabah ba'da sholati dina sabada salat. Paslun fi umurin wallahu a'lam.